pulang pagi dipikir ku teh saya teh sarena gitu. Jauh-jauh teh mikiran batur atuh teh. Betul sana muncul trek di pikiran Jeung nyana Joy, amun ngomong jeung si Uten sok pikasirieun. Ku lucu eta budak sabenerna. Ari urang mah manglebarkeun ku si Uten teh. Naon kitu manglebarkeun teh? Ieu budak lamun diarahkeun alus pisan ka cida. Geus teh ayeuna mah Uten cicing di dieu lah Om Deni we nu init digitukeun ku urang teh Joy. Tong ninggalkeun Uten Om. Uten alim ka bumi Om. Eta si Uten teh katingali ramisak, tingali berkaca-kaca dina panonna teh. Da si mama kan waya kiamat. Terus damel si bapaknya lira Uten bisi dibanting ku sapu Om. Kumangke cengkraman serigala teh ka Uten ngakan Om. trauma dibanding besarnya. Bener trauma Joy si Uten. Dan ayeuna mah geus we atuh kumaha nya sabar hingung. Lamun ieu Uten ngilu jeung Om Deni kata si bapak teh nyalahkeun ka Om Deni. Mualah Uten mah tanggung jawab Om bisa nyieun di atas materai teh ning. Lamun Uten ngabong bawa we ka meja ijo Om. Nama-nama masalah. Lain urusan jeung Uten, masalah nama jeung si bapak. Oh jeung si bapak mah gampang ku Uten we. Uten nek nyari rezeki we. Hei kamu Kamu kenapa ngamek-ngamek ka si Om Deni? Sedangkan Uten sapeuting eueuh cara ditajuk ning teu diteangan bapak apa kamu? Aya wae pikasirieun Joy si Uten nyaan ka cida. Jadi Uten nek bari kumaha engke ngamakna ka si bapak. Ditukeun Joy ku urang teh. Nek mulak cangkeng Uten mah. Mulak cengkeng. Cing cantokeun teh. Kieu ta Om. Hei kamu. Batuk wae sece. kurang sebut atau sebutkan batuk bae nama. Kurang sebut Salah euy. kalau sebut Ah. Terus kumaha teh kita lain namun si bapak ngamek ka Om ieu Uten teh ngilu we jeung Om ka itu ka dieu. Tuluy kapanggih si bapak ngamek, Uten dek bertindak kumaha? Uten bertindak seadanya Om. Seadanya teh kumaha cing? Mulak cangkeng Uten langsung. Hei kamu kenapa? Kenapa wae? Salah teh. kenapa wae Kusuna we teh lah kusuna. Kusuna wae Om. Kusuna we biasa kusuna. Kan beda gaya make bahasa Indonesia ketika Om. Kan di sakana orang berpendidikan gitu Uten teh. Sekolah ge acan berpendidikan di mana tuh? Bali aya Om cakadap Om Uten dek curhat. Kumaha? Sabenerna Uten teh bingung Om. Kan nu saumuran Uten tos sakola Om, geus kelas 5 Om. Oh, heuh bener oge. Terus kumaha teh? Nah, di Uten dipikir ku Uten Om. Dipikirna kumaha teh? Nah, Uten can sekolah wae gitu. Terus nah Uten teu disunatan wae gitu Om. Padahal Uten teh geus aya hasrat gitu Om. Aing mah euy budak teh. serat naon heula eta. Hasrat naon ten? Nyalah seorang laki-laki meureun Om. Ada rasa duriat gitu Om. Aduh. Cik. Iya mah cek si bapak ngaku ka Uten. Uten teh sabaraha tahun umur teh? Uten bade mah jeung 12 Om. 12 naon? 12 tahun mata Uten melompat nage gancang kamari. Si bapak mau sapu Uten lompat kan tarik Uten daripada si bapak. Bade Uten geus gede Om. Iya bener.
tapi utan nyeri hati om. Nyeri hati kumaha? Kan anu saumuran utan seserakola om. Bener. Mas mikir coy, bener saya kahayang. Utan tenang teh tadi perhatikan sekali gitu. Tapi utan bisa maca kan? Biasa om. Bener. Biasa utan biasa maca om. Tah, iya baca ya. Udud om. Itu udut baca gitu, sok baca. Duka om. Tuh masjid tuh musola. Ngaran musola tak? Musola om. Cak bisa maca berarti teh mana teh. Ngitung utan bisa ngitung. Kami ngitung angka teh bisa utan om. Kami ngitung duit lancar. Bisa beda gitu. Jadi yang ngitung duit mah lancar teh. Utan ngitung acis mah lancar om. Duit kejutaan ya utan biasa om. Ngitung duit mah kan lamun hitung-hitungan ngitung teh biasa om. Aduh karunya bener Nyautan yang disunatan om. Pas ageng utan dah om izin. Utan dah kan seorang laki-laki om. Ada hasrat gitu. Mata kesor si Kudin Kumil. Kamari utan make kupluk utan nyeri hati om. Utan cerik om. Karunya si utan. Utan pernah nyarius. Pak utan yang sunatan. Kumaha jawabannya si bapak? Dijawab teh. Kade seorang orang tek-tek kebedog. Kan utan teh nyeri hati om. Masa utan seorang laki-laki ditek-tek bedog om. Jadi utan teh bingung gitu. Taning ngandalkan si bapak yang si mama mah utan teh tadi dengek-dengek om. Manya utan teh sunatan wae om. Baiklah. Ain teu teh make tutungguan om boga milik urang sunatan ku omnya. Alhamdulillah om. Utan mah nuhun pisan mami utan disunatan om. Karunya si utan. Hera si utan bener. Gunam catur urang jeung si Uten joy sakitu lilana yang dina hate teh geus mutuskeun we waktu eta mah. Eueuh deui jalan iwati si Uten ku dibawa ku urang. Teu lila ti harita si Uten ditungtun langsung we urang teh duaan init. Teuing rek ka mana ngalengkahkeun suku estu nincan puguh tujuan. Di jalan si Uten teh hayo we baceprot, sagala diomongkeun, sagala ditanyakeun, sagala ditunjuk ku manehanana. Malah batur teh marelong ka urang teh.